kan alah lebih depan deh kumaha kan deleng pelan deleng yang Kang hari deleng naon kuda nyawain deleng teh bisul beunyer oh bisul beunyer cuman teh kangger ganas cotos dening kukupan Janaka iya modar acana kan iya si Dawala kuat doa ditusuk dening kukupan Janaka ora cecep boncel yang Kang cecep boncel naon korek api sia mau karet gelang goblok sih seganti deui Pan terbanting dening gelang cantra kirana ia gelang dibantingkan karena sagara saat ada batu rogrog mangga iap woyat iap modar acan ada iya kuat udah si Dawala luar biasa tot bagian sia tot wah naon anjir wah hebat oi Punadi naon akal hebat Dawala maneh anjir eta dibubut-bubut aing maneh sih teu naon juga karet teh lho oh eta juragan Bima amak mun maneh tewak bawa gede dibubut-bubut coba modal cek saya gini tajun iyoy kagetnya dapat gitu Bima mah iyoy kaget teh tawak deui modal cotos dening tajun iyoy dek banting dening gelang doble ya gelang digadekeun teu payu si jurig naonnya pemikiran iya cubet modal tajun iyoy amak bener bebeja ke anakna tot bebeja ke anakna bener teu mampu menunggu sia lah kitu anaknya bebeja ka saha ka anakna saha Gatot Kaca itu apa Gatot Kaca teh nu mana eta nu ceulingna leutik sabeula nih setan siap kumaha ieu nang nyelokanna tot tuluy tot abdi mah teu ngiringan dageun payahan si itu agan punten selamat halus actingna sih eta mah Dawala abdi ulan apa kai nya apa abdi ge apa teu nanya sia serius aing lurah Tamtama Nagara Amarta dah lurah Tamtama Nagara Amarta ya sugan teh lurah Mariuk cicing tadi ge cicing teu lompatan ampun Saleh deui di tukang saha-saha jelema anu ngalunturkeun wibawa jeung Komara Nagara Amarta Gatot Kaca bagianana utang pati di pada pati utang udang di pada udang si Dawala teu boga hutang nangan ka abi wungkul cicing sia tapi kata dek cicing gitu sia cik lamun sia bener-bener laki langit talangan jagat kena lawan aing Dawala ngalawan naon ari agan make jeung ngalawan
tewararan teuing agan teh popoho jisim abdi agan teh pengayom rakyat emenya abdi kedah nangtang pengayom rakyat sia seolah-olah nangtang henteu agan kita agan nangtang demi Allah ta bener semuhun agan nangtang agan teh mana cenah Gatot Kaca teh bener kitu semuhun mana cenah Gatot Kaca anu cilina leutik sabulah bener dawala sia ngomong kitu anak agan ini teh berarti sia ampun salah biji lahnya hayangnya agan nepi ka mana cobian lamun bener-bener anjeun sok lawan aing nya mangga agan maneh wani ka aing nya mudah-mudahan wani henteu teu wani henteu nyobiane agan abdi mah nangtang sia ka aing henteu nangtang kita agan mana cenah Gatot Kaca teh urang gelut jeung abdi ulah pelan obrolan di tuyu pindah tempat agar ka mana ge pasti nuturkeun akang capek-capek geus di dieu eta apa geuning dawa aing mah rame mah jeung naon aing digogobo ge teu dipake mah tega ranyeun dola abdi tega pati tega dor sia nyaho geura teangan sia geura katrukeun pangarti maneh teh heuh teu mungkin aing eleh ku sia ulan teu mungkin aing eleh ku sia mungkin saja buktikan oke silahkan dawala bagianu sok nyawa kan